baheula di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat eta adalah agama teh Buddha jeung Hindu. Islam. Islam ada Buddha jeung Hindu. Ketika Kanjeng Nabi wafat, kemudian diteruskan ku para sahabat tahun 7 Juni tahun 1300. Tahun 1300 Masehi, berarti 700 tahun yang silam. 7 Juni, hari Senin datanglah seorang waliullah, nungaran Ibrahim Asmara. Nyana boga dulur, ngarana Ishak. Ibrahim datang ke dieu ke Indonesia, tepatna di Jawa Timur. Jelema teh Buddha jeung Hindu. Aya raja anu maha kafir jeung maha galak, luar biasa. Kuntoro. Raja Kuntoro. Maha kafir, maha galak, maha gagah, maha biadab. Aya jelema nu kembangkeun politik, ngembangkeun ekonomi, komo ngembangkeun agama. Cak nyana tarung heula jeung aing cak Raja Kuntoro. Jol bae aya aya Ibrahim Asmara. Jada dakwah lalaunan jeung masyarakat. Aya intel bebeja ka Raja Kuntoro. Seorang Arab dedeg pangadegna kaset selalu make udang-udang, kadang-kadang disep kurudung, nyana ngembangkeun agama anu lain. Di mana? Bagian tenggara. Bawa ka dia. Cek Raja Kuntoro. Dibawa, ditewak, daek bae Ibrahim. Daek bae. Di mana anjeun? Min Arab. Maneh teh ieu teh bapa maneh saha? Bapa kula adalah Jumadal Kubra, Muhammad Jumadal Kubra. Bapak aki maneh saha aki? Aki kula Zainul Husain. Bapana Zainul Husain. Bapana Zainul Husain Zainul Kubra. Bapana Zainul Kubra kedua saha? Zainul Alam. Zainul Alam, bapana saha? Zainul Abidin. Bapana Zainul Abidin? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Fatimatul Zahra. Atuh sia mah anak Muhammad bareng. Cak Raja Kuntoro. Ieu nu ku aing ditunggu-tunggu cak cenah teh. Taung jeung aing. Lamun sia menang, ku aing bakal dikawinkeun jeung anak aing. Tapi lamun sia eleh dibebek beak lain sia. Tapi tak lantaran jadi waliullah atau tenang baik, kumaha Allah baik, menang alhamdulillah kawin berarti. Atuh memang eueuh masalah tawali teh boga katenangan kos kitu teh. Ditangtangan ku Raja Kuntoro eta kalem bae. Cak raja aing di sabaraha jelema anu ku aing ditangtangan ngusruk di dinya kada ku ieu tenang amat bangun. Raja rada sieun raja. Cak raja teh kapatina sia heula. Cak patina biasa nage nyana kok kain. Parung jeung patihna. Duh. Eta ngajotos teu daekeun datang. Eta ngajotos teh teu daekeun Cak Raja Kuntoro. Jotos sing bener atuh tuh. Teu datang cek leungeuh. Teu datang ngajotos di mana bae teu daekeun datang. Eta ku Ibrahim Asmara ieu keur carita min jihati ilmu, lamun min jihati sejarahna atuh loba tama. Tah, ku Ibrahim Asmara nggak ditunjuk dong. Guling sia. Golepak. Tinggal raja naji. Kayak heula jadi ayo. Jadi aya bae sieun. Okos Abu Jahal sakitu gagahna ge aduh hareup jeung Kangjeng Nabi tetep bae ngaranjeun sieun. Abu Sufyan sakitu gagahna ge jawarap geledegan. Neuleul we ka Kangjeng Nabi tetep bae sieun. Jawara kawaliullah mah di tukang doang ngomongna geus hareupan. Eta boga sima aing sima maung. Nah, di Raja Kuntoro lantaran disaksian atuh ku para penggawa-penggawa. Malah sebagian rakyat-rakyat lagi nyaksian karena pertarungan Raja Kuntoro jeung Ibrahim Asmara. Lain rarasaan. Cek Raja Kuntoro aing daripada ieu gelut eleh.
aing mamaningan geus bae nyerahkeun diri. Bahaya ieu mah bahaya. Lain deui rarasaan. Matana bangunna ieu mah geus dipeurehan ku kadong-dong bae. Aduh, pencak mana cenah ieu mah. Lantaran teu make penca Ibrahim Asmara mah sakudu cilat-cilet doang. Teu make penca ai permainan di urang pan geus bubuh cikaret, geus bubuh cikalong. Besi teh segala kudu tak katetek bae. Eta pepecahan kitu teh geus teuing ku Ibrahim Asmara mangan didelek doang teu dilawan sautak setik cetik henteu. Maka lain rarasaan cek Raja Kuntoro geus kula teu kudu tarung jeung anjeun cicing di istana. Cek Ibrahim janji kumaha? Deuk dikawinkeun. Jeung nu mana? Ieu anak anu ieu nu kadua ngaranna Murdani. Kula moal bisa kawin lamun teu asup Islam. Mangga asupkeun Islam, kawin. Rajana encan. Raja Kuntoro encan. Berangkatlah dakwah Ibrahim teh. Ngan cek Ibrahim teh kula ieu kagok dakwah lamun bapak dan asup Islam. Wali mah hiji jeung dua asup Islam salamet teh asup Islam dikubur ku kula. Weh, nginan tuki amat cenah. Ya Allah. Nah, iyalah seorang pendekar nu ngamimisian Islam di orang. Ya otomatis raja langsung bae asup Islam. Sehingga asup Islam kekuasaan dibikeun ka Ibrahim Asmara. Silakan. Ngan Ibrahim nak tawadu tetap menjadi raja mah abah baik, kula mah bergerak doang. Maka bergeraklah manehna tak nyeun masjid pong gede-gedena jelema 50% asup Islam saat eta. Ngan teu kaburu kabeh diislamkeun ka Jawa Tengah Jawa Barat, kaburu maot boga anak lah ngaranna Sunan Rahmat Ampel. Tidinya lah Sunan Rahmat nyieun pondok pesantren. Boga santri 3, hiji Wirajaya, nomor kedua Abu Hurairah, nomor katilu adalah Ki Ageng. 3 ta boga santri teh. Aya deui nu nambah ge ulah aing mah boga santri teh 3 bae cak Sunan Rahmat. Kuari mah hayang paloba-loba. Paloba-loba kuari mah kiai teh mun boga santri 3 baralik sia, aing mah kajen teh ngojeng. Kita dele terus urang Sunan Ampel dele 3 boga santri. Ngan 3 boga santri dididik, mimiti dididik ilmu Islam, terus keimanan, terus kana keyakinan, datang ka dididik ku Sunan Rahmat teh dipendem 40 poe aya nu 100 poe. Nu 3 jelema teh tah lain lalawara tah mah. Lantaran Sunan Rahmat teh dididik ku Ibrahim Asmara teh model kos kitu. Geus jana daripada loba-loba ngan ukur perebut berkat, mendingan 3 bae. Da ieu model ustad kuari kan perebut berkat dak lantaran teu diberi ilmu keyakinan. Asana aing mah mun teu ngariung teu dahar, kan kitu tah. Teu deukeut jeung camat aing mah teu dahar. Mantap kadeukeutannana bool bupati bae ka ditu. Proposal bae ta eta teh teu neuleus sasakalana baheula Indonesia teh ayana Islam kumaha. Tah, nu matak dengekeun ku jengkul sia teh kudu kejeuli. Bisi kaluar tinu kenca, asup di katu kaluar tinu kenca. Nah, tidinya boga 3 doang santri. Maulana Ishaq dulu na adi daripada Maulana Ibrahim. Datang ka dieu. Bareng datang kampel Maulana Ibrahim tos aya ge Sunan Rahmat. Asar datangna. Nyanda dibarengan ku 2 anak, boga anakna hiji Sayyid Abdul Qadir nu jadi Sunan Gunung Jati Cirebon, nomor kedua Dewi Sarah putra awewe nu bakal dikawinake ku salah sahiji wali sang. Nah, ieu barang datang asar keur berjamaah 3 bae, hiji Wirajaya, 2 Abu Hurairah, 3 Ki Ageng, cak Maulana Ishaq tak ieu kakarak nyeun pesantren. Leuwih ti 3 gagal sia. Jaki itu eta baheula. Ayo urang mah pan santri teh menerima pendaftaran murid baru. Deureut yayasan jeung lembaga ieu pondok pesantren ieu. Proposal ka mana. Jadi teu akur jeung ilmu kawalian. Atuh urang mah boga ilmu 3 jadi datang ka yakin ditungtung berkat teu yakin eueuh.
Maulana Ishak datang, beres salat asar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silih peluk. Gus, bejaritakeun keayaan. Ye abah mah baheula kitu. Biasa ramah tamah. 3 bulan diampel. Cek Maulana Ishak, kulainan dek ke bagian tenggara Jawa Timur ka dieu. Dek ka mana? Ka hiji daerah Blambangan. Datanglah kadinya. Wah, Hindu jeung budak. Titip ieu anak. Ngaran Abdul Qadir jeung Siti Sarah budak keneh. Mun mangga Siti terus tah pasantren teh tidinya teh 3 murid tapi terus kembangkeun muridna. Ke laporan, ke dakwah, ke laporan, ke dakwah, ke laporan. Geus ulah waka dicaritakeun ilmu nu 3 urang nyaritakeun Maulana Ishak ka dieu ka Blambangan teh. Dakwah asal dakwah ditimpahan ku budak, asal dakwah ditimpahan ku Hindu. Terus ditimpahan munajat ka Gusti Allah. Jol Kanjeng Nabi Khidir alaihi. Teu kanyahoan bahwa sugan teh lain Kanjeng Nabi Khidir. Jadi encan terlalu hebat waktu datang ke Indonesia Maulana Ishak teh. Ilmuna encan datang ke tahapan Ibrahim menjadi kakakna. Kakarak jadi solihin doang. Cek aki-aki dakwah teh atuh ulah konyol. Daripada paeh keur dakwah atuh bani nuntut ilmu heula bae. Kudu ka mana abdi ieu nuntut ilmu. Tah, dibere. Tek zikir. Di mana abdi ngawiridna tuh di Gunung Selangu. Di Gunung Selangu naiknya ka ditu. Datang ka iraha abdi ieu zikir teh, datang ka banyu nu aya di dinya wangi. Datang ke banyu, nyaon teh sia bangun banyu. Datang ke banyu didinya wangi kakarak turun. Lamun banyu can wangi ulah waka turun. Zikir yana di luhur Gunung Selangu terus 1 tahun 2 tahun can wangi-wangi teh banyu. Ka 2 tahun datang deui aki-aki zikirna. Ulah boga perasaan kumaha, nu boga rasa zikir ge Allah bae, ulah maneh. Serahkeun sadaya daga ceuli maneh ceuli Allah, mata maneh mata Allah, jasad maneh jasad Allah, gerak maneh gerak Allah, ruh maneh ruh Allah. Sok kitukeun gerak. Dikitukeun ku nyana iman nu zikir teh Allah bae dan urang mah heula keur carita bae ieu meulan. Ulah aju kikituana. Sing ade heulana, ki aju kikituanan lain tungtung mah boga karomat jinewo-newo udah ada. Ulah, jadi mau cerita batur gak guru teh modal kasih 3 tahun, banyu-banyu nu aya di dinya wararangi, makanya ada nyebutkan Banyuwangi. Datanglah ka kuari ngaran lembur eta, lembur banyu. Nah, urang Banyuwangi na gitu nyaho. Wari aya di dieu tah, urang Banyuwangi nu ngararaji. Urang seuri nyana seuri mun ditanya jeung seuri kenu seuri. Gumuyu ge iya weruh teh boten iku weruh gua gumuyu ya ngagumuyakeun wong kang gumuyu ya boten apa-apa lah. Caritan lagi geus Banyuwangi tah jarak teh geus bunga luar biasa lantaran banyu geus wangi geus datang berarti ciri kamarifatan geus aya geus di Maulana Ishak teh bunga amarwata tuta jol bae aya sayembara. Cek Raja Blambangan sahaja lemah anu bisa nyageurkeun putri kaula Dewi. Ya, kitu Sekar Dadu maka bakal dikawinkeun jeung anak kula jeung dibere kerajaan Saparo. Eta nya di luhur gunung seuri. Iya, berarti dakwah ya jadi kuar ieu. Masyaallah. Turunnya na ke Blambangan berhadapan jeung raja. Ternyata ngegoler anakna Dewi Sekar Dadu. Ia teges berbagai dokter, geus berbagai dukun, berbagai tabib luar jeung dalam negeri. Nyana geus ngutus jin jeung sagala rupa tita nyageurkeun teh cageus. Saha nu bisa nyageurkeun? Saha bae pokona dibere saparo kerajaan kawin anak kula nu ngaran Dewi Sekar Dadu. Nyana munajat ka Gusti jabanyu ke geus wararangi nyana. Manya awak kula teu diwangikeun ku Gusti dengan mukjizat para rasul karomah para wali. Bere atuh abdi kukucuran karomat ti para wali.
jabukti geus nyata abdi teh ieu geus ngawangikeun banyu nu aya di sekitar ieu malah ku abdi teh diganti ngaran sekitar ieu mah disebut Banyuwangi bae jadilah Banyuwangi sok mana numur yang tah ieu langsung zikir ka Gusti Allah terus ruhanina dipetakeun seperti aya bantuan ragap tapi ulah antau imimiti dina sirah kitu karomahna so ragap tapi ulah antal berarti dikieun datang ka suku na jempol eta Dewi Sekar Dadu kudang alhamdulillah raja kaget udah hebat amat kieu ilmu lah yang dikieun doang teh ngentek ke lamun dirembur aya nu muriang kitukeun ku urang cak urang lembur nu edan anyar ya itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala udang idinya langsung ditikahkan diasukeun Islam bapak nama Sute Raja Blambang Islam kawin terus cara diberes separuh kerajaan tidinya lah nyana dakwah terus di Banyuwangi dakwah alhamdulillah jelema arasup bisa nyelah masjid musola majelis salim terus anak buahna loba ngajar ngan singkat luar biasa 7 bulan keur hamil Dewi Sekar Dadu nyana teu kuat aya ngaislamkeun mitoha datanglah ka mitoha sanggeus datang ka mitohana diajak asup Islam cak mitohana anak aing los ku sia bawa tapi aing kudu ngajak ka aing mah teh heulanan tahun sia jeung aing ieu raja biadab jasa pan baheula mah raja teh pas kitu tah percis kos umar mau diteruskeun lah pokona mah raja-raja teh kar itu masyaallah cak Maulana Isa ieu lawan ulah tetap munajat nyana ka Gusti Allah begitu munajat ulah dilawan tah ayeung wali mah kitu antara maju jeung mundurna kumaha ilhamna urang mah pan demo teh pokona asal aya duit bae berangkat geus tanya ka hitut bau ieu Maulana Ishaq mah padahal mah wawanena anu luar biasa wani jeung raja teh lain wani leutik-leutik wani jasa komo geus dibere saparo kerajaan geus gabogaan kekuatan raja berarti Maulana Ishaq raja ngan minantu jadi raja lantaran dibere sabelah kerajaan sebelah Belambangan dibikeun kabeh ka Maulana Ishaq lantaran manehanana ieu eueuh ilham jang ngalawan raja nyare kanan antep kada indit sia indit lah Maulana Ishaq indit deui ka lemburna ka ditu munajat ka Gusti Allah datang ka iraha abdi ieu kudu balik deui ka dieu ka Indonesia kebenaran ka 8 bulan wabah loba jasa penyakit anu buruk teu bisa kapendung isuk penyakit sore penyakitan isuk pae luar biasa nurutkeun cek ilmu kerajaan ieu adalah pembawaan orok anu dikandung ku Dewi Sekar Dadu dumatak nyana geus gabe-gabe ka anakna sia deuk Islam terus sabodo deuk henteu ge sabodo awas lamun orok lahir ka dunia anak sia icaeun sia mun teu dipikeun dibunuh jeung sia-sia itulah raja teh baheula mah ngabogaan ilmu gaib da modal koskara itu hitung-hitungan kebudaanana jeung kahinduanana eta orok datang ke 8 bulan borosot lahir ke dunia lantaran utusan raja aya ican dibungkuslah ku Dewi Sekar Dadu rapi diasukeun ka peti persis kangjeng Nabi Musa bawa ka laut bawa ke pantai Banyuwangi dulu dibawa ngangkleun cerik Dewi Sekar Dadu balik ke imah teu kuat neuleuh anak tetapi tiba-tiba aya kekuatan batin cak batinna teh ulah dicencerikan sebab etalah anu bakal neruskeun perjuangan bapa maneh Masya Allah ya karena itu tah ilmu kewalian teh kok karena itu atuh bunga Dewi Sekar Dadukeun bapa maneh teu bisa neruskeun lantaran eueuh izin meureun anjeun nu bakal neruskeun cerik di jero kamar ku bunga lantaran geus aya ilham
Terus be ngangkleng orok datang ke Gresik. Di Gresik dirinya kapanggih ku seorang janda kaya ngaranna Nyi Ageng dibawa ka imah. Sanggeus dibawa ka imah, bunga amat dididik, digede. Jadilah Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik teh putra Maulana Ishak eta teh nu tadina ngangkleng di laut. Kos kitu teh Sunan Gresik teh eta teh ngaranna Ainul Yakin atawa Raden Paku, julukan Raden Paku panjang mun dicaritakeun heulanan. Ieu mah Ainul Yakin lantaran ngabogaan kayakinan geus datang kana Ainul Yakin, pangluhur-luhurna yakin. Ainul Haq, ilmu yakin, Ainul Yakin, Hakul Yakin. Nyana dibere julukanana Ainul Yakin eta teh Raden Paku. Eta teh Sunan Gresik putra daripada Maulana Ishak. Jadi berarti anak raja. Geus raja aja di situ di Gresik teh Sunan Gresik teh jadi raja lantaran anak raja. Sunan Rohmat anak raja. Tah Abdul Qadir teh Abdul Qadir. Jadi di dieu teh Sunan Gunung Jati anak raja Maulana Ishak berarti. Jadi ieu teh kabeh sunan wali sangan waya di urang ieu adalah raja kabeh. Mun dicaritakeun moal anggeus saminggu. Raja kabeh anak raja tah. Beres ceritana terus nyana jadi raja di Gresik. Sunan Rahmat sesepuh na ieu pupus. Geus mencitak wali sangan nu aya harita teh geus sejarah di wali sanajan ngarorakeun nih. Jadi ieu suara Islam geus menggema ngan encan mendunia saat eta. Eta teh tahun sekitar 1300-an, berarti kadieuna tahun 1350-an. Tah eta Masehi, berarti 700 tahun yang silam. Begitu maot, musyawarahlah ayat 40 wali Allah nu hadir saat. Ketika Maulana Sunan Rahmat ampel maot, nah ieu 40 waliullah nu aya di urang 7. Sekitar eta aya deui nu teu termasuk wali sanga jumlah 20, nu ti luar negeri aya 20 hiji 40 hiji waliullah. Musyawarah netepkeun seorang raja. Jang ngadirikeun jang ngagegeh Indonesia ngadirikeun Islam. Maka ditunjuklah Raden Patah Demak. Eta teh dibeatna harita, dibeat ketika Sunan Rahmat maut, dibeatna Raden Patah. Sirik embung-embungan teh tetep bae. Raden Patah teh eta teh julukan ngaranna mah Hasan, boga adi ngaranna Husein. Eta teh anu kaditu tuh ka Kalimantan, panjang heula dongengna. Ngan bapak lantaran Maulana Ishak teh, Maulana Ishak kawin ka ieu geus kadinya bae. Jadi Raden Patah teh ngaranna mah Hasan. Ai adina masantren sarua di Raden Sunan Rahmat ngan adina mah terus di Bangpungut raja ku Majapahit di dieu tek. Nah Raden Hasan mah Patah teh dijuluki manehanana dibeat kita jadi raja. Embung-embung ge daek bae terus jadilah raja. Mulailah tidinya bergerak didukung ke seluruh wali-wali Allah supaya ngembangkeun agama. Dakwahlah terus Jawa Timur, Jawa Barat, kadi Jawa Tengah, Jawa Barat, kadi aya Syarif Ayatullah. Encan aya Banten mah harita teh lantaran Maulana Yusuf naleutik keneh kakarake keur dipendem keneh Maulana Yusuf di kamar teu meunang kaluar-kaluar salila 7 bulan. Jadi ngadidik anak teh kos kitu urang mah ngadidik anak teh dibelikeun es krim, somai, PS, wari geus baroga HP diceuli hiji di irung hiji. Jadi sekarang teu kumaha ngembangkeun agama lah teh. Urang mah aduh asana jara rauh jeung daenon gitu ngaranna jeung masa kewalian. Tidinya lah bergerak dek masa keemasan Islam mendunia saat eta Demak Tinto terkenal mendunia di bawah Raden Patah. Mantak lamun urang maca didinya di Masjid Demak ukiran-ukiranana ngan hese lamun maca ukiran Demak kudu aya darah seniman tina bahasana jeung ukiranana jeung soko-sokona. Soko teh hartina
Kitu tihang-tihang nu kuari geus diganti aya kemonesan-kemonesan jeung kaahengan ketika ngabangun masjid eta teh lantaran ieu taqarrub heula ka Gusti Allah. Kita mawa hiji-hiji wali, kita mawa tihang kadinya bari dibawana teu meunang dipanggul kuduna make jeung datang sorang. Jadi Pangkal Jati beres ya untuk hiji wali. Nah iyalah dengar kekuatan ilmu na dikirimkan ka ditu sakumaha Presiden Saddam Hussein ngirim sekap. Jadi kirimkan, jadi dihadiahkan bismillahirrahmanirrahim berangkat sorangan eta. Kademak. Luk dit aya surat nadinya kiriman Raden Syahid. Ibadat luk kiriman Raden Syahid. Kiriman Syarif Hidayatullah. Kabeh tinggal hiji deui kakurangan. Tinggal hiji deui kakurangan. Tak itulah caritana. Nah iyalah jadi berarti kitu Gresik putra raja, Ampel putra raja, putra raja. Terus tadi Syahid Raden Syahid ieu putra raja. Kadilangu kabeh ieu teh putra raja. Syarif Hidayatullah raja. Jadi raja-raja nya jadi wali, nya jadi raja. Urang mah RT acan nya hese deuk urang. Bisa balik. Jadi ieu teh urang teh keturunan gitu. Ulama-ulama teh moal kaluar ti Maulana Ibrahim Asmara jeung Maulana Ishaq. Tidinya lah nut 9 wali teh 48 tali anak, 48 tali minantu. Henteu jauh tidinya kabeh oge. Jadi kita teh rombongan keluarga ti dua keluarga wali sangat teu kaluar tina Ibrahim Asmara jeung Maulana Ishaq. Terus kadina anak incu moal teger agama lamun lain dicekal ku turunan-turunan Kangjeng Rasul. Tetep bae kudu ku para habaib ngan anu nurus kana pangkat wali Allah Subhanahu wa taala.